mengenal ka dirina pasti bakal mengenal ka Gustina. Tapi kade sanes ngan sabatas dina talaran, sanes ngan sabatas dina bacaan, sareng dibatas tina beja nu dicaritakeun ti papada urang sadaya. Sabab artina urang mengenal lain dina dasar pikiran jeung sawangan, tapi namina mengenal urang bener-bener mengenalna ku pangalaman, ku sabab, ku kaalaman anu didasarkeun ku pangartina dina kunci kamaripatan atanapi kunci cara ngah-nyahokeunana. Tanpa make pangarti teu cukup kurang ditalar, tanpa make pangarti tinangtu urang moal surti pasti moal sidik kana wujudna Gusti anu muara dina diri nu sajati. Sabab diri lain urang, ngan urang dina urang aya diri. Diri wujudna Gusti nu sayakti. Kade sanes talaran, sanes sawangan, sanes beja, sagala rupa kudu aya kunci jeung carana supados urang bener tauhidna. Tah kitu pangitnya sabab ayeuna rame ku wawasan tapi silo ku pangalaman. Kaalaman ku batin urang. Ru'yatullah bidunya ainal batin. Ningalna urang ka Allah di dunya ku paninggalna mata batin. Tah ieu kuncina anu utama. Muga ieu sing janten panggeuing tur pangeling-eling kanggo wargi sadayana. Supados urang ulah kasarung kalawan linglung ngaku dina maripat ngan sakadar dina pikiran jeung sawangan. Sakitu sampurasun.